Para mitra sadaya wilujeng tepang deui sareng Mang Jaya official. Anu mana Mang Jaya di Mang Jaya official ieu ngaturkeun nuhun ka sugri kaum dangu nu sami-sami ngabandungan dongeng. Dongeng nuju dihanca ku Mang Jaya carios nyambung ka sarung kasayang maung karangan Kileksa. Masih kena mitembean sampai bagian kedua nya para wargi atuh. Bagian kedua manganya ngakin bae. Dongeng-dongeng lami para mitra margi ninga dina naon teh data kasetna oge kaset awal pisan gitu kaset awal gitu nya para wargi mangga atuh salajengna para mitra upami usum-usuman di urang seueur cenah para mitra sababaraha usum di urang teh tah upami usum hujan para mitra nu asalna halodo namina mamareng cenah ngawitan anu sebat usum mawareng teh maju ka usum hujan di waktu halodo kitunya para mitra namina mamareng ti acan hujan ngalubreh acan para mitra sakedik-sakedik we hujanna teh kitu sakedik-sakedik naon teh pokona mah namina teh dangdangrat naon gini mun dangdangrat rupinanya mangga tayeuna namina teh nyaeta mamareng para mitra sadaya usum mamareng namina maju ka usum hujan ti asana usum halodo ada gitu mangga atuh ka sugri kaum dangu Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun dongeng anu judulna nyaeta Kasarung Kasayang Maung karangan Kileksa dina bagian kadua urang lajengkeun deui mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui sareng Mang Jaya. Ayeuna Mang Jaya baris neraskeun dongeng nu katuna kamari carios nyambung judulna Kasarung Kasayang Maung. Ieu dongeng mung saukur sawangan para wargi. Mung sakadar ciciptaan atuh dialus-alus sangkan payus dihade-hade sangkan sae. Aya nu kasabit nami kasebat tempat hapunten anu kasuhun karangan Kileksa. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Komite lepat parantos dugi kanalika ta Mang Itok teh majarkeun di agehan katuangan gitunya ku Bilani mangga urang lajengkeun. Ari taun teh lain kurang utama nu ngagehanana tapi urasna kurang gede pante utama teh tapi teu naon ketang sugan we maunatna mah leuwih ngaluwihan beas beureum setengah boboko buntung. Sakieu ge mangih milik deuleu jikan cik Mang Itok bari gek diuk dina palupuh anu geus carang meni pok deui nyebut beas beureum sigana bae masih keneh ngunak-ngunak jroning hatena kulantaran kamari teh kan tadi teh nyaeta disuguhan ku beas beureum anu can dikejo teh ya kulantaran eueuh suluhna kulantaran nyurus cus nyarita bae para mitra. Bilani pok nyarita deui manggeus ya Itok lah beas deui sakitu ge geus aya kaingetan kami mah teu dibeakeun kabeh buras teh nu mata kudu daek balang siar ari jadi jelema teh ulangan hayang ngabodor we mending mun matak pikaseurieun mending mun matak jadi duit ngabodor teh deui mah kalah ka matak pikasabeleun paling pikaseurieun pikaresepeun peuleup pikaresepeun sosodok tai sapi ngadenge maneh ngabodor mah lah song-song ge cara rengkat hayang dibabukeun kana tarang sia cik geura mikir atuh diajar usaha nu halal neangan kipayah keur maraban anak pamajikan piraku teh raku sato cacakan sato mah teu boga akal tapi datara ngandalkeun pamere barang dahar mah geura tingali sireum ge ngakut kadaharan meunang balang siar sorangan jangkrik nya kitu keneh jeung sajabana ari maneh naon atuh cek Bilani mimiti deui ngagamreng ka salakina bari jung nangtung sarta cekes-cekes ngahurungkeun paneker maksudna mah rek nyeungeut cempor lantaran tetela geus wancina magrib malah si kulup anak Mang Itok nungan hiji-hijina geus ngampi Mang Itok rek nemal deui tadina mah
tapi tetulus dah kaburu direwong ku anakna. Ongkoh pamajikanna ngaleos kaluar kacai. Pok Mang Itok nyarita kasih Kulup bari diusapan sirahna. Sirah anakna maksudna para mitra. Oh Kulup anak bapak tas di mana hidup teh luntatnya, Menang naon ujang penghasilan teh cik bejakeun ka bapak. Bapak tadi berang tas ulin di legok dahu pak. Hasilna menang supa pak. Supa padati sapi piti pak. Sikit heureub sacangeum jeung ibung ater sasiki pak. Tuh tinggal itu aya tuh di emak. Halus jang. Halus sakitu ge. Memang anak bapak mah kudu lampar jeung kudu wanian deui. Mana bagian bapak diagehan teu? Cek Mang Itok. Bapak tadi beurang geus beak pak. Kumaha bapak? Bapak mah teu diagehan lantaran da uing yang kene atuh dah kurang kene ke uing ge. Ari bapak menang naon usaha teh pak? Cek si Kulup mimitina nanya. Nalungtikeun jadi bapana manehna ge ngarasa penasaran. Kulantaran sarua pada ini ari balik cenah digamreng kudu jadi indungna. Bapana teh, bapak mah menang urai sanja. Tuh dicangcang di bibir imah. Matak ujang gede-gede, lamun geus gede urang moro jeung bapak. Sabab gede hasilna moro majang. Cek Mang Itok geus mimiti ngasupkeun pangaruh ka anakna nu masih keneh bersih. Da puguh budak bolon keneh. Babari pisan ka pangaruhan lantaran lir ibarat tempat anu masih keneh kosong. Saha nu teu heula ngeusian anu eta nu meunang. Kitu deui Mang Itok sakuduna mah anak teh dididik kana jalan bener tur maslahat nu kira-kira bari bawa bisa mawa manfaat. Ari ieu kalah karek dibawa kana jalan kitu. Sajaba ti matak cilaka ge meak-meakeun waktu teu puguh atuh pok anakna ngajawab. Moro naon pak? Moro bajing tau moro puyuh pak? Kitu jawaban si Kulup mangrupa pertanyaan ngagambarkeun yen pangaruh bapana geus mimiti asup sumaramah kana jiwana. Kana jiwana lamun geus kieu mah hese diomeanana. Atuh puguh para mitra Mang Itok meuni bunga ngadenge caritaan si Kulup teh. Lantaran manehna boga pikiran, boga pibatureun, pikeun ngalaksanakeun sagala kahayang. Lain moro nu kadari itu jang. Tapi urang moro satu-satu leuweung nu gede. Contonanya geranya mencek, urai sanca, pusing, maung, monyet, lanak. Wah, pokona mah naon we kira-kira payu ka duit kitu ta jang. Matak gede-gede cek bapak oge, ge bareng jeung bapak. Jawab Mang Itok. Naon sababna para mitra sadaya ieu budak teh dingaranan si Kulup kumargi rupina bae geus rada gede teh can disunatan kitu. Sarita si Kulup bari ngahuleng teh nanyakeun deui nyarita ka bapana. Bapak mah nama ke kudu ngadaguan gede ayeuna ge da geus bisa moro uing mah. Uing mah geus bisa moro teh leh ku batur pak. Kabari ge moro lang-layangan. Uing nu meunangna. Cek si Kulup bari nangklok kana tongong bapana cakakak Mang Itok seuri bunga. Halus euy Kulup. Bener. Kulup itu nu jadi panakawan bapak mah. Sanajan urang sagala teu boga ieu nya. Dahar kurang, pake kurang, tapi ku wawanen mah ulah kurang jang urang teh, malah kudu leber wawanen. Kudu wani, pokona mah urang mah kudu leber wawanen. Wani tarung, wani ngayona naon bae, ta eta nu penting mah urang mah. Ulah epes meer, ulah miuni hayam kabiri. Ye, leuwih teh eta ulah belitan jeung ulah babari ngaluarkeun cimata. Bapak mah teu resep boga anak babari ceurik teh. Heugnya isuk pagi teh urang ngilu jeung bapak kaleuweung. Diajar moro, diajar newak orai, diajar newak lanak, diajar newak pusing, diajar ngalayu, ngalamadu odeng, jeung diajar lumpat, lamun diudag bisa togalak. Ge ku baba dites. Karti ku ujang teh. Cik Mang Itok nanya ka si Kulup. Si Kulup pok ngajawab. Oh nya, hayu balah isukan uing rek ngilu kaleuweung. Moal uing moal ceurik, sanajan diseureut gulanak ya bapak. Kamari mah ceurik sotenan peda we. Borok dina suku uing dipacok ku hayam anakan. Di mana aya lanak nyeureud atuh. Maneh masuk naon sagala aya wae. Atuh lamun diseureut ku lanak pisah kumaheun teuing bareuhna. Sedang diseureut ku engang ge sakitu gede bareuhna. Tara lanak mah tara nyeureud. Ai soal ceurik peda dipacok hayam borok mah wajar we. Da bapak ge lamun kitu mah pasti kana ceurikna. Alus jang alus. Eta hartina ujang bener-bener anak bapak.
ngan bapak teh rek ngabejaan ari kulanak teh nya. Ye, tadi ge lain diseureud tapi dibintih. Sabab landak mah tara nyeureud, anu sok nyeureud mah sato-sato leutik, contona nyiruan, odeng, engang, bang bara, papanding, kalajengking atawa langir. Anu jiga keuyeub teh geuning capitan geuning tah kitu Jang. Moh, kitu nya Pak. Palingan uing ge basa diseureud keuyeub, mending nyeri Pak. Komo ku langir mah meureun nya. Ceuk si kulup deui. Salah dewe Ujang mah. Ari keuyeub mah nyapit atuh boleh nyeureud. Aya paribasana ge cenah dicabit keuyeub kitu tah. Yeuh, ulah. Jadi lamun anu disebut nyeureud mah nya nyeureud mah beda deui. Ari keuyeub mah nyapit. Lain nyeureud, sabab nu disebut nyeureud mah nu ngegel ku bujurna. Nya. Nah, gini keke. Bapak anak aya nu bisa mengred gini ngegel ku bujur Pak. Atuh puguh we, malah Ujang ge bisa nurutan ge nya. Ke jaga lamun geus gede, moal teu bareuh diseureud ku Ujang mah. Nah, ari diseureud engang matak bareuh itu Pak. Naon bedana jeung diseureud ku Ujang? Cek si kulup nyebut Ujang kasorangan, pedah ku bapana dipuji bae. Cakakak atuh Mang Itok seuri deui. Aya-aya wae si Ujang mah. Bedana jeung diseureud engang, jeung diseureud Ujang oge, sarua matak bareuh. Kitu tanu matak ade sing ati-ati bisi salah nyeureud. Jawab Mang Itok bari nyengir. Si kulup leuwih panasaran pok nyarita deui. Nya Pak arek buru-buru ngilu diajar moro we jeung bapak ngarah tere bisa nurutan nyeureud kawas engang atawa odeng nya panya. Heuh, bener Ujang, alus pisan da teh. Heug bapak rek diajar moro kaleuweung. Geus we ayeuna malah ulah panjang teuing ngobrolnya. Bisi inung maneh nyarekan. Nam geura sare geus peuting, bisi tinggalkeun ngaluluh taneuh ke. Cek Mang Itok mungkas obrolanana jeung anakna. Atuh si kulup oge teu nyarita deui koloyong nyampeurkeun ka indungna. Nu geus ngarengko di enggon. Ari Mang Itok leos kacai maksudna rek mandi. Lantaran tadi can kaburu mandi da kapiheulaan ku ngobrol jeung si kulup. Sedang pamajikanana ngadenge Mang Itok turun teh korejat hudang deui. Lantaran kita tadi ge can sare nya sote ngarengko di enggon. Hoream nyang hareupan Mang Itok anu ngabuih bae ngomong. Gek bilane diuk mending nyang hunyar lamar. Usiwa ngaluarkeun seupaheun terus ngabulaeh nyeupah. Ari Mang Itok manina katampian teu kawalungan sabab salian ti jauh teh poek deui. Reng semani pok Mang Itok ngomong sorangan. Pokian aing mah kalotor ku poho-poho teuing nya. Beuteung mawa salin tapi keun bae kolore wungku da geus poek ieu. Ceg Mang Itok kerap make baju. Rasana make calana sedang celana mah disampaikeun kana tak-takna. Jadi balik meningungkug deluak teu lieur. Barang nepi ka parapatan gok patepung jeung hiji budak parawan bari mawa obor da puguh poek. Anaret nempo Mang Itok cerit budak parawan teh ngoceak reubaseun. Tulung! Cenah bari peleuwer obor dibaledogkeun ka Mang Itok deregdeg lumpat ti bubur anyat muruh hiji imah nu pangdekeutna gabruk panto di teungaran. Kabeneran nu boga imah kabeneran teh salat rengse salat Isya nya mukeunana can kaburu dilaan kolotrak mukakeun panto. Brai koceak budak parawan ceceritan bale lumpat notog-notogkeun maneh. Tolong, aya juring! Tolong, aya juring! Cik eta budak parawan baramitra sadaya. Atuh puguh Mang Itok nu keureuwas ka baledog. Kadeng nyaeta ku obor teh. Ngadeng aya nu nyebut curi gret kana lawang panto nu diteumrag ku budak parawan teh ana brehnya we. Nu ngabeleg-beg bodas rei bulu punuk Mang Itok karudang kabeh. Sungut calawak rek ngagorowok teu bisa lantaran kasima teh tungtungna kalah ngajanteng bari molotot. Anu ngabeleg-beg bodas puguh we tatangga Mang Itok ting korejat harudang. Ari nu kabeneran can sare langsung nyalampeurkeun kalabah nu ngajerit. Ana breh kacaangan ku obor Mang Itok beungeutna lamerong ku mehong. Curang cerong jiga bungaok jaba inung itek ulan alin ka mana meuni. Atuh gero nu tadi ngabeleg-beg bodas teh. Ngilu ngacerit lantaran Mang Itok nu ngajanteng kaciri sidik pisan. Deregdeg lumpat nyampeurkeun ka nu marawa obor. Buriak sarerela lumpatan lantaran disangkana nu nyampeurkeun teh juring. Sedeng awewe nu make mukena can sadar yen manehna teh make pakean nu matak pikasieun batur. Tungtungna burber paudag-udag silih pikasieun. Obor nu tadi rapang teh ngadadak parareum lantaran dibaralangkeun bakat ku sieun.
atuh balik deui kawas tadi poek teu kaciri tincakeun acan ceuk paripaosna para mitra poek mongkleng teh bener-bener teu bisa ngupetkeun curug-curug acan ge teu katingali sedeng Mang Itok jeung nu make mukena teu bari sadaya asup ka imah lantaran panto pageuh dituluakan kuno aya di jero imah da puguh jurig bisi nuturkeun ka imah tungtung nu make mukena teh kukurilingan di pipir imah lantaran salakina teu daekeun mukakeun panto da sarua sieun ku jurig ari Mang Itok gadona noroktok karayap mapai-mapai lincar ka imah tatangana terus lalaunan ngadeukeutan imahna srog ka panto hareup terus ka ketrok lalaunan bari ngageroan Bilani. Lani, buka panto ieu kami tiris euy. Buru-buru buka. Cek Mang Itok bari ngoyongkod bakat ku tiris. Ari panon teu daek cicing rutret ka ditu ka dieu sieun anu ngabelegbeg bodas nyampeurkeun. Ari Bilani para mitra sadaya nyaeta can kaburu sigana bae. Can kaburu nemalan boro-boro mukakeun panto para wargi sadaya kalah karet ka si Kulup. Pok ngaharewos lalaunan. Si Kulup meninorok tok huntuna bakat ku sieun jeung reuwas meureun. Cik dengekeun sora bapa maneh lain tan ngageroan teh. Oh, lain mah. Sora jurig teh mah. Cicing lah montong dibuka mah lah. Bisi ngrekep ka uing mah sieun. Teh mah si Kulup bari ngadeg-deg. Bilani pok ngomong deui tapi angger ngaharewos. Tapi kumaha bapa maneh atuh Kulup apaan keur kacai tadi terek mani. Buka we jung bising bapa maneh. Ujan cek Bilani deui. Embung sieun mah. Kumaha we buka ari ludeung mah. Dikitukeun ku anakna Bilani teu nyatita deui. Kojengkang ngadeukeutan panto tapi memeh muka panto nong heula tina sela-sela bilik. Ngan hanya ka teu katempo naon-naon sabab kacida poekna. Barang Bilani geus noong para mitra sadaya. Terus harita teh manehna nyarita deui. Itok maneh nu di luar teh? Cek Bilani bari dengdek ngadedengekeun jawaban anu ti luar. Ari Mang Itok buru-buru ngajawab bari rada ngambek da puguh hayang buru-buru dibuka pantona. Heuh kami. Kunaon maneh teh? Terek muka panto-panto wae mending ngaharewos. Cik ulah atuh sentimen teuing hirup teh kawas lain sasalaki we. Buru-buru buka panto kami tiris. Cik Mang Itok bari ngagedor-gedor panto atuh Bilani rada keheuleun deui pok nemalan. Heuh mangke sabar saeutik atuh Itok. Eta pantona ulah di surung-surung ulah digedor-gedor. Bisi rujan kawasok daek ngomehan we. Heuh buru atuh buka ye kami tiris ye. Tiris ye piraku teu kadenge ku ceuli teh. Cik Mang Itok bari huntuna kakerot lantaran ambek campur jeung sieun. Ambek pedah kanu jadi pamajikanana hese mukakeun panto. Atuh sieun pedah tadi anu ngabelegbeg bodas. Pacampur pipikiran Mang Itok ngajadi hiji. Atuh harita teh para mitra sadaya. Bilani teu loba carita deui kolotrak tulak panto dilaan berai panto muka. Pereh katempo jelas pisan beungeut Mang Itok curang careng kumehong nempok kitu gero Bilani ngoceak. Tolong. Dereg-deg Bilani lumpat ka kamar gebru panto kamar ditutupkeun tuluy ngabulen maneh ku samping kebat bari ngarimunan si Kulup nu ngahep-hep teu empes-empes. Hari tatanggana ngadarengekeun Bilani ngajerit eueuh nu wani kaluar kalah kabeuki nyarempod di ngon bakat ku sieun. Demi Mang Itok nempok kalakuan pamajikanana kitu. Mending ngahuleung brug panto dipeneutkeun katayep leumpang lalaunan ngadeuketan ke panto kamar. Bilani beuki keumpeur awakna ngadeg-deg huntu noroktok samping teu karasa jadi baseuh. Kolotrak Mang Itok mukakeun tulak panto terus disurungkeun. Tetela pageuh sabab ditulakan ti jero. Leng Mang Itok ngahuleung geek diuk dina palupu. Cep karasana tiis. Harita Mang Itok ngeluk tungkul barang breh gebeg Mang Itok ngarenjag bakat kureuwas. Lantaran tetela pisan manehna. Wah, Gusti nu agung. Cilaka paingan jelema nu papanggih jeung aing tadi. Tingko ceak. Kasabeulana aing pohoan teh kabina-bina teuing. Nyieu paingan si anyun teu dibajuan. Nah kamana ari calana kolor aing? Murag gitu atawa kumaha? Dasar sial hirup teh. Tolakat ti pamajikan meureun aing teh. Mantak kieu oge ye. Tapi aing teu karti
Nah make aya jurig nyiliburi ngilu-ngilu ngaributkeun ka aing jadi kieu balu karena ieu. Jeung beungeut karasa panas aing. Dasar suwe we. Meureunnya budak awe tadi teh sieuna nempo itu ka aing meureun. Teu teuing ngan make maledog ku obor segala rupa. Benerna ari sieun mah tong. Make maledog kilang bara ngabejaan mah ka aing. Ceuk Mang Itok para mitra bari ngusapan beungeutna nu lamedong. Atuh puguh we mehong teh beuki rata ngabalur beungeutna. Barang rengseng ngusapan beungeut gap kana teko sugan aya cai haneut. Tapi teu tulus sabab panon kalah kamolohok nempo dampaleungeun nu lamedong hideung ku mehong. Nyel Mang Itok nafsu sarta ngomong deui sorangan. Waduh. Kam jadi ieu. Ari ieu mehong ti mana ha? Kurang ajar tetela tina obor sigana mah. Aduh. Buki gede we doraka teh meuni nyai, si nyai kurang ajar tah. Jabat ti aing nyeri ka baledog obor teh. Aing disaran ka juri ku batur meureun. Lantaran beungeut aing lamedong ku mehong. Bari jeung alatan ulu utud aing teh tadi teh. Hati-hati sia. Awas lamun isuk pageto papanggih. Ditanya sia ku aing. Cek Mang Itok ku kulutus sorangan. Bari kojenggang ka dapur maksudna rek ngumbah beungeut. Nyuk cai tina gentong mur dipake ngumbah beungeut, tapi batan bersih kala beuki rata ngabalur beungeut. Da puguh mehong campur minyak tanah teu bisa bersih dikumbah ku cai wungkul. Tapi rarasaan Mang Itok mah bersih meureun da teu katempeun pedah poe. Sup ka jero imah kop kana sarung anu ngagantung dina sasampayan. Terus di samping kenutupan si anyun itu tadi dibuligir. Geus kitu mah terus ngadeuketan deui pantok kamar nu angger ditulakan ti jero ku Bilani. Pok Mang Itok nyarita. Ani geus es acan ha? Buru buka ieu pantok. Kunaon atuh maneh teh ngalinur atawa ngimpi? Cek Mang Itok bari nyajeng jenang tung deukeut pantok kamar ari pamajikanana ngadenge Mang Itok cacarita. Korejat hudang tapi teu buru-buru nemalan. Kalah kojengkang nyokot awi nu dipake sasampayan di jero kamar. Maksudna lamun ririwa maksa asup ka kamar rek dibabu ku awi. Ari ti luar Pok Mang Itok nyarita sorana lumengis pikarunyaeun. Tani, oci kami atuh buka tulakna ieu. Bila ku maneh teh tega kanu jadi salaki. Cenah baheula basa keur dirapalan ku Naib rek satia ka kami. Tapi ari ayeuna muka pantoge manihara rese. Kunaon atuh maneh teh yeuh? Nu sabenerna teh nanyang ka juri ka kami. Ulah kitu Lani. Mepuguh mah kami teh karugian Lani. Matak buru-buru buka ye panto ye. Cek Mang Itok bari luwa lowe cigarek ceuri. Atuh Bilani ngahuleng ngadenge caritaan Mang Itok teh. Pok Bilani nanya. Saha nu di luar? Si Itok atawa Ririwa? Ririwa lain kita ngalami. Lani lain kami mah ieu mah Itok salakinya neh. Buru-buru buka pantok ya. Nah, sieun teuing dawuh jurig di dieu mah eueuh aya ge si Itok. Teh Mang Itok rada nyereng-nyerengeh bunga ari di tembalan mah Bilani Pok nyarita deui. Ih, ke heula ulah rusuh. Kuring hayang yakin heula samemeh mukakeun pantok. Lamun bener-bener nu di luar teh Itok salaki kami, sok ucapkeun heula 2 kalimat syahadat. Cek Bilani mere tanyakan. Uluh. Lani na atuh maneh. Nah maneh teh meuni harese teuing kitu-kitu bae make kudu ngucapkeun kalimat syahadat segala rupa. Nya maneh teu nya, oh ieu Lani atawa kumaha ieu teh? Cik jawab heula nu bener ieu. Maneh samar atawa kumaha kasamaran? Atawa kurang percaya kami salakinya nih? Jawab Mang Itok ngendagkeun bari mulungan Pok Bilani nemalan. Kuring mah lain teu nyaho, jeung lain samar. Tapi yang nyoba ka maneh lamun nya maneh Itok salaki kuring kudu bisa ngucapkeun 2 kalimat syahadat. Lamun teu bisa artina anjeun teh Ririwa kitu. Ceuk Bilani para mitra sadaya bari jeung tetep candaikeun mukakeun panto. Si Kulup demi ngadenge nu hoghag ngomong merejat hudang Pok nanya ka indungna. Ma kunaon ari ma kalah ngobrol jeung Ririwa? Kun mah antep tong dipalire bisi asup ke uing mesieun. Cek si Kulup mere usul kanu jadi indungna. Pok dijawab ku Bilani. Cicing ujang tong hilu ngomong bisi kasiku. Sok geura sarewe ujang mah anggur. Cek Bilani ari Mang Itok ngadenge anakna nyarita teh Pok ngomong ka si Kulup.
maksudna bae sugan si kulup daekeun mukakeun panto. Kota geuning ujang macan sare pangmukakeun panto ujang ieu bapak jang. Lamun daek dibere jimat isukan ku bapak nya, lamun daek dibere jimat isukan ku bapak. Pokona mah jimat beres jimat ngapung lah. Cek Mang Itok ngolo ka si kulup ngadenge jimat kitu kalah murungkut kabulan maneh ku simut. Ngabulan maneh ku simut. Lantaran cek pipikiranana nu boga jimat pasti kana ririwa. Matak boro-boro ngalaan tulak panto teu ngajawab acan atuh pok Mang Itok nyarita deui ka si kulup. Jang, kamana ujang teu kalah ka teu disada deui geuning, buru-buru ieu pangmukakeun panto ujang. Cek Mang Itok ari nu nemalan lain si kulup, tapi bilani sabab si kulup geus murungkut deui bae kawas peusing. Hih, ulah maksa budak nu meungeun atuh. Cak kuring da moal urung dibuka ku kuring asa bisa ngucapkeun sahadat we. Cek bilani keukeuh peuteukeuh. Aduh, maneh memaksa pisan lah ni. Nyawa kami teu apa kana syahadat teh. Bae lagi basa rek dirapalan apa di papatahan heula ku maneh. Nyari kudu-kudu teuing malah ngucapkeun syahadat sok atuh papatahan di ku maneh. Cek Mang Itok kalah kamenta di papatahan. Ih, teu kaci naon? Teu kaci di papatahan. Da kudu kaluar tina lisan sorangan sabab ieu mah ujian lain rek dirapalan. Ye, ari ujian teh kudu kaluar ti lisan sorangan, kudu bisa sorangan. Nyasat atuh di bejaan ku batur mah lain ge ujian. Nah, atunya kepaksa-paksa teuing mah ngucapkeun 2 kalimat syahadat naon salahna La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, sia teh bet. Hararese teuing atuh. Rek muka-muka panto cik atuh sing mikir atuh namanya teh can seubeuh nyarekan salaki teh. Cik Mang Itok rada gegejelig nepi ka imah jadi ingeung ngadenge Mang Itok nyarita kitu nyeh seri sorangan terus nyarita deui bari ngadeuketan kana panto. Heuh teh ari maneh Itok bat sok teu pararuguh cenah teu bisa tapi bisa sok asup buru-buru ari bener mah maneh teh Itok. Cek bilani bari brai mukakeun panto sup Mang Itok ka jero kamar bari melotot bakat ku jengkel gek liuk dina tungtung dipan. Lani cik atuh eureun kana bener teh. Kana teu bener teh piraku tega ka salaki kitu peta. Cek Mang Itok bari netep ka pamajikanana. Bilani memeh ngajawab neges-neges heula kana beungeut salakina lantaran kacil hideung siga beungeut lutung. Geus lila ka karang ngajawab nemalan pananya nu jadi salakina. Kulantaran ningali beungeut salakina nu lamedong hideung siga lutung harita teh bilani nyarita deui. Itok, ari maneh hideung? Henteu, piraku eta di wedahku mehong ha? Paingan atuh batur meuni cing koceak cing jarerit meuni koceak dengek. Da meureun sieun nempo. Kayak dugi ka mana tadi teh nya? Dugi ka Bi Itok, punten bilani nanyakeun nya, mangga. Ari calana maneh dikamanakeun atuh? Nu mata kami teh ngalaman nu kieu ye gara-gara calana deuleu. Ari maneh der nurutan nu garajul atuh kami teh jadi sangsara ye kadungsang-lungsang. Cek Mang Itok bari ngahudangkeun si kulup nu keur murungkut dina enggon. Pok bilani nanya deui. Heuh kumaha mimitin eta teh cing dongengkeun ka kami? Ku kami urang dongengkeun kieu geura ye nya. Cek Mang Itok bari darak-dak nyaritakeun pangalamanana. Timimiti balik ti cai nepi ka harita nyaritana daria naker ciga nu dines. Parat Mang Itok nyarita ger duanana saleuseurian. Malah si kulup ge ngilu seuri ayeuna mah beres saseuri pok si kulup nanya ka bapana. Bapak, kemana ri jurig bodas lumpatna bapak? Pan jurig hideung teh ka dieu lumpatna? Cek si kulup bari melong ka bapana. Teuing kulup. Bapak kitu nya ujang. Keuneheng nyaho isukan urang tanyakeun ka batur ka mana lumpatna ta jurig bodas teh. Esok geura sare ayeuna ujang lah geus peuting. Cek Mang Itok atuh sararea gejep jempe teu kadenge deui nu ngomong. Sarare tibra naker nepi ka isuk mah malah siga-sigana mah Mang Itok mah teu ngimpi-ngimpi acan bakat ku tibra. Nah, bakat ku tibra naker. Da mohon para mitra. Ai sare bakat ku tibra mah teu aya kasempatan nyimpen acan kitu. Kacaturkeun isukna samemeh Mang Itok init kaleuweung manehna ngagusrak baeng ngasah heula bedogna. Kira-kira wanci haneut moyan kurunyung ti belah wetan aya nu datang. Hiji lalaki tengah tuwuh pakpakeanana ginding.
gining naningan nyaeta pakaian camat zaman harita. Sira dibendo citak, ari kameja dirangkep ku jas tutup nepi ka beheungna bunyi katuruban ku kerah jas. Sigana bae para mitra sadaya. Ngarah teu tiris sabab isu kene. Lempang meninga gidid sigana rusuh nakar malah iteuk hoe ge kalah ka dijingjing teu sirikna dipanggul. Calana komprang dileledkeun nepi kana ka babenul tuur. Oreng manehna teh Basuri sobat bedokna Mang Itok. Tiba heula mula ngan manehna geus aya kamajuan hirupna. Ceuk paribasa reaketan. Luhur kuta gede bedunya. Buncir leuit loba duit. Harta bana bro di juru bro dipantau ngalayah di tengah imah. Berat beunghar kubana es tuning salieuk beh para mitra sadaya. Basuri teh geus kasohora jadi sabibir hiji malah kaceluk ka awun-awun kawentar ka jana pria. Pangbeungharna jeung pangjeguna di lemur Cikarancang. Ari pernah nama eta lemur teh teu jauh ti lemur Cihanjuang, lemur Mang Itok. Sarta kaayaan Mang Itok estu sabalikna tina kaayaan Basuri. Baranggok nepi kalabah imahna Mang Itok gero Basuri nyalukan sobatna nyata Mang Itok. Tok. Itok. Kumaha lager euy? Bagiakeun sobat anjeun Itok ye. Cek Basuri bari tengah-tengok ka jero imah Mang Itok sedang ari Mang Itok mah keur ngagusrek we ngasah bedog. Rada ngarenyag. Jung nangtung terus nyamperkeun kanu gera-gero. Baranggok tepung jeung Basuri gero Mang Itok ngabagiakeun sobatna nu anyar datang. Tapi bedog nu meunang ngasah kalah dicekel ku leungeun nu katuhu bari diacung-acungkeun. Wah. Bagea wah. Kumaha Mang Bah? Alah, kumaha Mang? Cek Mang Itok bari nyamperkeun ka Basuri. Sedang bedogna anger diacungkeun siga nu rek narajang ka Basuri, atuh teu buru-buru ngajawab deui. Basuri ge kalah kadeg lumpat sieuna di kade ku Mang Itok. Teu kira-kira we Mang Itok kageteunana. Lantaran manehna mah teu ingeteun yen dina leungeun katuhuna aya bedog. Pok Mang Itok nyarita bari kerung. Itu. Kunaon ari Basuri wat jiga nu kasurupan jiku kujuri kuda lumping? Ditanya sabener-bener kalah kajicir. Be, cilaka aing ye. Tadi peuting aing disangka ririwa ku pamajikan, ayeuna disangka naon ku Basuri? Tetela diri teh keur tiis anak ieu mah ye. Cek Mang Itok ngomong sorangan atuh Bilani panasaran ngadenge salakina ngomong sorangan terus nyamperkeun bari pok nanya. Itok, kunaon deui ari maneh? Baku ari geus ngocoblak sorangan teh. Kasurupan kunaon maneh teh? Cek Bilani bari neuteub. Hi. Ari maneh sok janji heula ye nyarita teh. Abongkena bibir teh diwengku letah teh tulangan make nyangka kasurupan segala. Deuleu itu. Kumaneh? Kami teh boga sepah tuh dibagiakeun kalah ka kabur ngabecir ngajauhan. Nyalieur kami teh. Jadi we ngomong sorangan lantaran nu diajak ngomong nakalah kajicir mangpret ciga nu kasurupan ku kuda samprani. Jawab Mang Itok. Ide. Nya pantes nu bagiakeun kalah kabur oge lantaran maneh mah ngabagiakeun teh bari ngabar bandog. Jaba meunang asahnya sieuneun meureun. Sangaranna teh mah teh Itok. Aduh. Silani ari maneh kunaon lani? Anger ka salaki utak Itok. Awas ya, hareupeun sema ulah kitu kalakuan heuh. Cek Mang Itok tibatan ngajawab kalah kanyarekan. Ari Mang Itok bet jadi punungan. Heuge moal atuh ari hareupeun semah mah. Tapi buru-buru jawab ku nyane. Saha semah teh? Unu matak sobat medog kami, teteh sobat medog. Basuri urang Cikarancang. Alah. Matak engke kudu dihormat sia. Ulah cologog ulah gegabah nyarita pika keuleun. Sabab Basuri teh jelema hormateun urang. Panena teh pangbeungarna Cikarancang mah juga sadia kitu keur nyuguhan era. Cek Mang Itok ari Bilani teu ngajawab kalah ka unjuk nunjuk ka jalan. Si horeng si mana horeng Basuri nu tadi ngabecir lumpat teh geus balik deui ka cida Mang Itok atoheunana. Pok nyarita bari ngabagiakeun sobat. Ngan hanya kalah kawas tadi deui bae lantaran bedog masih kena dikeupeuh. Mang Itok nyarita bari ngagupayan ku bedog. Di sobat, kunaon kalah ka ngabecir ieu? Nenek nyimah ka kami? Cek Mang Itok, ari Basuri can waktane malan kalah ka unur-unuran bari merong ka Mang Itok. Atuh Mang Itok heraneun para mitra sadaya.
pok nanya kan jadi pemajikan anak bari ngareret ikan kunaon ari basurinya nah banget kami hidung keneh kawas tadi peuting itu atau kumaha itu anger lampahan teh nya maneh mah iso kabina-bina teuing tadi ku kami dibejaan ieu ari ngagerohan ulah bari ngabar-ngabar bedog majarkeun rek ngadek majarkeun rek mencit we salah atuh dah nyaneh mah ih lampahan teh jiga bodor palangkeun ta bedogna montong diacung-acungkeun la ilaha illallah nah poho-poho teuing atuh kami teh diselapkeun dah ka tukang panto bener sieun dikadek meureun basuri teh nya aya-aya wae jadi jelema pohoan tadi peuting aing poho teu make celana kolor ayeuna poho jadi itu nama rek nyambut semah basuri semah aing basuri tapi aing bari mau bedognya cilaka lamun basuri teh rek ngirim teh mah geus lapur we yeuh sisit kadal teh ya heran jadi limperan kami aing ayeuna cek Mang Itok itu nabari ngagidig nyamperkeun basuri nu ngajanteng sisi jalan basuri can wani nyamperkeun ka Mang Itok sabab sieun dikade nempo Mang Itok nyamperkeun basuri kala unur-unuran panon molotot ka Mang Itok meuni teu ngiceup-ngiceup atuh Mang Itok cakakak seuri bali nyorongkrong ngajak sasalaman nyarita deui ka basuri wah kunaon kala ka mabur reknya mah ka kuring lain abah teh hampura we tuh bah kuring teh cek Mang Itok ari basuri pok ngajawab bari nampanan leungkeun Mang Itok paroman jadi marah mah teu pias kawas tadi waduh kisobat anjeun nu kitu teh mah abah rek nganyang sabener-bener kala disampakeun ku bedog nya kabur we da sieun ari kudu jadi kakanan bedog Itok mah jadi caduk bedog mah keheulaan hayang keneh hirup ku abah teh malah basuri bari nyerenges seuri ku Mang Itok kencang dijawab nya balah hampura we atuh bah gugup kuring teh keur jongjon ngasa bedog tadi teh jebul abah sono bakat ku sono hayang buru-buru ngabagiakeun nepi ka pohon udah bedog kala diacung-acung ka abah jadi we ciga nu keur pasea nepi ka mana abah lumpat teh bah jauh siga namanya dalila geuning abah ka dieu deui atuh puguh ujang abah teh hampir labu abah teh tadi teh disorot nincak tim tuh gamparan abah masih keneh rami pinggir tuh teung-teung ngan Itok mengaku ka sobat teh kalah ka ku bedog dalamun abah mau bedog mah bingung abah teh sabab sarua ari sasalaman ku bedog mah biasa ari kudu sasalaman ku bedog saurang ku dampaleungeun mah atuh abah teh teu wani da tara biasa kitu teh cek basuri bari ngosod-ngosodkeun gamparan anu rami ping atuh Mang Itok panasarananya disorodot kana tim naon bah nah abah teh lain labuh wae atuh sakalian cek Mang Itok bari neuteup kana gamparan basuri eta kana tim uning tok jeung nari Itok buat ngadoakeun ka abah teh labuh goreng kitu peta teh kawas lain kasobat teuy sagala-gala teh lain ngadoakeun labuh bah maksud teh untung abah teh labuh kitu hayu ka imah bah urang ngobrol geura di nanti di jalan mah teu bisa sila hayu abah ka imah yuk cek Mang Itok bari nungtun ka basuri teu baha tuluy nuturkeun ciga muning katenok we malah teges lila teu lila geus tarpi ka imah Mang Itok sup Mang Itok ka jero teh heula dituturkeun ku basuri sadatangna ka imah gero Mang Itok ngageroan ka Bilani ari basuri ngajanteng bae deukeut panto can wakadiuk lantaran can dimangakeun ku Mang Itok jaba palupuhna kalotor deui jikan ka dieu sagedeung euy ieu semah euy aku kumaneh yeuh da aku kami mah geus tadi di jalan ih ari silito Bilani teu kebat nyaritana pohonya manehnya udah lutak letak deui ai udah lutak litok sia reubeun semah mah akang kitu atuh papi naon anu pantes lah ieu moal kawas kabobaturan we cek Mang Itok para mitra sadaya bari ngaharios heueuh hampura atuh Itok Kang Itok poho buku kami teh sok atuh semah mah kagak aku kumaneh kuring rek balang siar heula keur parabna keur suguhna gatunya punya bener kudu disuguhan da semah teh ujung atuh ka ditu balang siar keun semah mah di aku ku kami cek Mang Itok leos deui bari nyamperkeun basuri nu masih keneh ngajengjen teu daekeun diuk ari Bilani leos kaluar teuing rek ka mana
tingali Basuri candiuk-diuk para mitra sadaya kalah ngajengjen we nangtung. Atuh si Itok harita seuri. Atuh tuluy ngamangakeun. Aya mangga calik bah. Naon nangtung itu abah teh pira aku teu kesel bah. Sok ulang carali. Cek Mang Itok tapi ari gek manehna diuk kakara inget yen semah teh kudu disamakan. Atuh jung Itok nangtung deui bari nyarita kieu. Aduh, apa-apa teuing bah. Alah, ieu lah. Punten ya bah, poho kuring teh ieu lain keke urang amparan heula bah. Moal nangtung heula bah. Cek Mang Itok bari kojengkang ka kamar terus luak rieuk neangan sama. Tapi da puguh teu boga sanajan di teangan ge moal kapanggih. Talanjang keluar deui ti kamar, pok nyarita ka Abah Suri. Aduh, sida kabah. Teu manggih samakna ge. Keke daguan sugan aya lampit ke sok ayeuna mah nangtung heula bah. Ah, keun wae atuh ari eueuh ting mah Itok di dieu we dina Bang Barung kawas tukang kiridit keur nagih. Cek Basuri bari gek diuk dina Bang Barung. Pok Mang Itok ngajawab bari molohok. Sapunten para mitra. Ya epi batukeun ye. Ampun. Alah ngalangkung biasa. Oh, nya bah. Sok atuh di dinya we heula ye. Kuring rek neangan heula lampit asa boga keneh da. Cek Mang Itok bari leos para mitra ka kamarna heula. Terus luak liuk barang breh manggih lampit sasiki nyelap dina bilik. Terus dicabut sarta teu talangke gancang dibawa keluar nyamperkeun Basuri. Pok Mang Itok nyarita ka Basuri. Mama ngacalik ayeuna mah. Sok ngalih ka dieu ayeuna mah ye. Keuna dina lampit ye. Cek Mang Itok bari ngasrog-ngasrogkeun lampit. Sasiki kahareupeun Basuri atuh Basuri meningarenyag sabab lampit anungan samar teh ampir-ampiran nyolok kana panon. Gancang Basuri cengkat bari pok nyarita neuteup ka Mang Itok. Har ari Itok nanaonan ieu teh. Keun bae atuh ari teu boga samak atawa lampit mah teu kudu maksakeun. Dah diuk dina Bang Barung ge sarua bae sok pikeun ta lampit teh bisi nyolok kana panon Abah. Itok mah rupa-rupa kalakuan teh tiba heula meuni teu euy geuninganan. Uluh nya we bah ngan hiji geuning lampit teh nya. Nah ada keur anyaran mah jeung bisa gulung. Kumaha lamun dina jojodo atuh kerasa juragan cali. Cek Mang Itok niru-niru hiji bujang anu keur ngobrol jeung bedununganana. Basuri pok ngajawab deui. Ih, ceuk Abah ge keun bae dinu kieu oge. Mung dina jojodo mah bising ti juralit. Mending sok geura ka dieu kadinya lah. Abah aya picaritaeun ye. Sabab ngaja datang ka dieu jauh-jauh di jugjug anggang di teang teh aya perlu ka Itok. Cek Basuri gek diuk dina Bang Barung jiga tadi. Gek Mang Itok ge diuk nyang hareupan Basuri sarta pok ngomong bari dodongkoan gadona antel-antel bae kana tuur lir upama hiji santri keur ngadengekeun caritaan ti ajenganana. Oh, semun nya tuh balah mah ngan ulah kirang-kirang nya ngapunten we atuh ka kuring teh bae sabab kuring teh kacida atoh na dianyangan ku Abah teh ngan hanya ka teu bisa ngahormat sabab kaayaan batan sakieu sakali dihampura Abah ngan sajabat kitu kuring terek nanya ka Abah bok bilih Abah teh aya keperluan nu penting ka kuring mangga ku Abah saurkeun ka kuring susuganan kuring bisa nulungan ari ku tanaga bae mah dari ku harta bana mah geus puguh kuring teh moal bisa. Cek Mang Itok ngomong narada bener ayeuna mah teu dicampuran ku heureuy atuh gancang ku Basuri dijawab bari ngesot diukna. Ieu sabenerna mah ki sobat. Abah teh jauh di jugjug anggang di teang cek paribasana. Jauh kunang artina mah leueur kunang iteuk nyaeta poe kunang damar. Jauh di jugjug anggang di teang teburung cunuk, anggang-anggang teburung datang. Cek pantun teh mah lain lantung tamuh laku, lain lantang tambah beja. Tapi datang ka ieu tempat teh memang aya nu diseja saperkara Abah teh kulantaran geus heubeut tetepung jeung Itok. Ngarasa sono bubuhan ka sobat medok. Jadi cek kiai teh mah ngadeukeutkeun duduluran nyangreudkeun tali mimitran silaturahmi anyang sono ka Itok kitu tah. Ari kadua perkara Abah teh rek merih pati ka Itok lantaran Abah keur manggih ka susah. Ari nu dimaksud ku Abah
lain hartabana nu dipenta ka Itok teh tapi tanaga jeung pikiran Itok kitu tah maksud kedatangan Abah teh. Cek Bah Suri bari netep ka Mang Itok katupok Mang Itok ngajawab. Waktos nabah kabujeng Syep atuh rek munu tulung ka abdi mah.